wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, wilujeng patupang deui sareng simkuring Fasya Dwi Mutazila ti Sakola SMP Negeri 2 Bojonggede dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Kemendibud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kahareup mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen bakal menang 50 GB unggal bulan. Selain tieta, Kemendibud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga ahlikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukan lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu nganglu waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.